Tuluina au nahwi dzalika atawa samisalna itu. Mimatina perkara nyata natina perkara huwa ari anu itu perkara mujma'un anu diijma'keun alaihi kana itu perkara. Maksudna mah anu geus disepakati nya ijma' teh. Kedehanap aya definisi ijma' teh. Jadi perkara-perkara anu geus disepakati gitu. Atawa au i'tiqada tuluina au i'tiqada atawa nekadkeun jalma pakda sifatin kana eueuhna hiji sifat min sifatillahi ta'ala tina pirang-pirang sifatna Allah ta'ala al wajibati anu wajib lahu eta tetep ka Gusti Allah ta'ala ijma'an kalawan ijma'. Tanu disebut ijma' di tengah lain. Nu disebut ijma' teh wa huwa ittifaqul mujtahidina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amri diniyin gitu. Nu disebut ijma' teh nyaeta ittifaqul mujtahidina, kesepakatan pirang-pirang jalma anu ijtihad min ummati Muhammadin ti umatna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala amri diniyin kana perkara anu bangsa agama. Wana kesepakatan para ulama itu. Jadi henteu ragu kana ayana Gusti Allah Subhanahu wa taala mah atawa pek teh nekadkeun di kana eueuhna hiji sifat tina sifat-sifat anu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Anu mana wajibna eta teh geus jadi kesepakatan para ulama. Geus disepakati ku para ulama ahli tauhid, berarti yang ngebahas nih mah gitu aja. Ceuk ahli tauhid bahwa sifat eta teh mangrupakeun sifat anu wajib di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Seperti nanaon kal ilmi, seperti sifat ilmu. Jadi pan kesepakatan para ulama ahli tauhid bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala wajib kasifatan ku sifat ilmu. Pek teh urang boga patekadan. Misalnya sifat nu wajib di Gusti Allah teh aya 20. Kana 18 mah urang teh nekadkeun benerna. Tapi karena sifat ilmu misalnya teh bener gitu Gusti Allah teh maha uninga. Urang mah da teu mangmang kana ayana Gusti Allah mah bahwa ayana Gusti Allah teh kidam, bako segala rupa gitu nya anu 20 sifat. Ngan ieu kana sifat ilmu urang rada mangmang gitu. Sigana mah Gusti Allah mah teu maha uninga gitu. Tah eta teh kumaha mun aya patekadan kitu eta patekadan anu matak ngaluarkeun jalma anu nekadkeunana tina Islam. Karena eta geus disepakati bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh wajib kasifatan ku sifat ilmu misalnya teh atawa kana ilmu percaya ngan kana wahdaniyat misalnya teh Gusti Allah mah nya sahiji. Sigana mah Gusti Allah teh aya 3. Misalnya Gusti Allah teh aya leuwih ti hiji gitu. Tah eta kumaha eta teh terindikasi murtad bangsa patekadan. Tuluina saya au nasaba atawa manteskeun nyarenekeun menyandarkan gitu bahasa Indonesia ada au nasaba atawa manteskeun lahu ka Gusti Allah sifatan kana hiji sifat yajibu anu wajib naon tanjihuhu suci na Allah tina itu sifat atau tanjihuhu suci na Gusti Allah anha tina itu sifat ijma'an kalawan ijma' kal jismi saperti jisim ngajirim gitu
Apek teh kanu sifat nu diwajibkeun mah urang teh nekadkeun kabeh ieu. Ngan ayeuna urang nyaranekeun atawa manteskeun nyipatan Gusti Allah Subhanahu wa taala teh ku sifat anu geus jadi kesepakatan para ulama bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teh suci tina sifat eta. Urang ditekan wah Gusti Allah teh sigana aya euy ngajirim. Tah kieu bentukna teh sigana mah ngajirim Gusti Allah teh gitu. Tah sedangkeun urang kudu nekadkeun saur para ulama ahli tauhid nekadkeun bahwa Gusti Allah Subhanahu wa taala teu ngajirim. Ente jasadan gitu, ente siga urang jisim kieu gitu. Tah mun aya patekadan kitu kumaha? Mun dina ieu mah patekadan nu matak ngaluarkeun hijalma tina Islamna.